supaya rada panjang mau dia. Dengan pengadus tadi. Kong, tadi ada can aki ente teh gajah terus nih. Can biar ngesek heula can balik meureun tidinya timang kikin. Labin. Hati-hati eta dek aku pusingkeun dewek mah kulit ti bang karak saminggu ge mi hese dek butuh kuliah. Goan ayeuna keur nyokot heula duit ka mang kikin ngaranna ge aki-aki lompang ge ngeteyap. Si alin anter sararangeun tariris jan kieu mah dewek hayang doraka jadi incu teh ka sabarodot teuing lah. Tariris dewek atuh dorek naon jangkor di kecira butuhna sia mah hujan-hujan ge. Dalam itu butuh mamal mantok bareng ka dieu. Komunikasionan tuh kayak dibayar ieu da meureunnan. Lah, tiga teh pokok we. Ampun sama pukaran kira ge duit sakitu. Meureunna yang udud hujan kieu mah hamur udud. Eta ning gablek udud sabatang. Sebatang deui. Lumayan atuh sakenyot paruman kitu we. Mahi saminggueun. Tidak pisan nu teu kismina teh kitu mah. Dan hujan ki mah ngajedog lain kiri yikan. Ya tuh nganaweng di dia lain ngopi-ngopi aciri pisan di dieu gablek duit teh. Lain teh gablek duit teh kada bingung ari di saung kieu mah. Rek nyokopi ge termos eueuh, kompor eueuh. Ieu mah kecil hujan dewek. Rek naon we ya? Cuari jig-jigan ka saung. Lor deh yang butuh ketenangan kieu sorangan datang ki patut. Cenah anu lagi. Lain cenah anu lagi deh kada jelemahan atuh boga hutang. Besi. Oh, sama merenang. Imah mah digamreng wae ku majikan susisnya sia mah. Ya, pemajikan ke bageur tinggal cocokan duit ke jempling. Butuh ketenangan wae deh keur hayang menyendiri. Itu di mah adem panas ge tenang. Bari nepokan nu liwat tuh. Gana sedemplan liwat ya sebujur gede. Eueuh keur dibawa jalan-jalan ka ditu ka Argo mun gablekna. Aduh, daya ka goblok atuh teh. Dari kagadak sebujur gede teh lah. Jangan meren ulin ke ditu ke Argo. Pengen apa kabar-kabar telepon kita aktif ulin yang sebujur gede. Mun ngari rinci kurang ti tadi. Tipuh ya mah. Ti subuh hujan. Bisa tuh mantap yang kayak diantarkan ya duit mah. Ada karek nunguan memang nah nu mah isukan deui. Terjadi mah dewek tenang pikiran teh nu aya gerudet datang ki patut mah yo. Dewek ngada lamun teu gablek tarikeun mah jor-joran ka dieu meureunnan aneh datang kieu mah reungit ke datang tuh harara teu lah ketambahan mani datang teh manus atuh di video kene wae mah. Oh teh lagi duit baru bikin bayaran dewek ieu mah kata isukan deui alapur we. Ai mah siap duit mah. Mana dulu uang mah duit mau saya jagatna lega neuleuh ka dieu aduk loba eta mah bayar duit balik atuh mun kali 150.000 sapoe kali saminggu jadi sabaraha duit beungeut sia gawe model kitu 150 sapoe temikir Mang Ujang oge nu tukang pas ngesandal ngan kursi ari siang mere nyatu teh kadeek jeung kopi pan teh sama da karoret gablek pamajikan ieu nyatu memantau ke itu cek aing ge lainnya nu kieu patut geus nu ari geus jadi asa bodo teuing anu tinggal kuliahna atuh nya teh si Eko meureun dijual astaga cek nanyakeun ka dewek teh tadi ngobeh lagi hebal doang muaran di kayu gitu aing keneh udah kamari dijual sana teh pake meuli tamahkeun kena hebal tah sama pake ngadepo meureun waduh geus tara dedepoan rungkad lah anu mah ngadepo we atuh aing mah bayar heula buru heula ganeng tah cenah balik emang raris ieu aya ubar lambung oi ukur bikin ganeng nyatu sing loba ubar lambung mah aduh kieu deui para duit atuh samiu kali 150.000 berarti 250 nu edan tah mah teu 2 pepe acan daripada 13 duit geus cocok sakitu ge lah mung dewek mah dikurang-kurangan mah sok tararangan lagihna aing ieu cuma mau bako aing teh mung nyemlet lagi ngelel ngitung heula duit ya lo baca tak aki-aki teh tambah saya udud naon eta hangit kitu udud deui
mahal segari los. Kagak tahu udah mah busaan. Ayah 17 juta sabaraha. Dengan siap. Masih Ah, tamah. 200 ah. Sia yang sabar Atuh hati. sama urang lagi loba. Kita bersyukur. Aduh lain masa teh Syukur bersyukur we sakieu kita duit. Daek mah meureun Rezeki ieu teh. Sayang ah. Usia ku dewe Oh, tuh. Kumaha ieu mah kita Kumaha deui lucu. apur ah. Ejreg teh ejreg ah. Cek Ieu halus aing ieu. gedong. Kalahnya saung. Dia mah ditanya. Pentingkan tempat nyuhan anak. Ari pondasi can nyanyian acan tukang bas mikir ya. Nyok itu aing minta ka Mang Ujang jeung ka Mang eta tah. Nu deket jambatan teh Mang naon teh? Lain. Nu deket Mang Wardi teh di dinya ning. Kopi Mang buahna meureunan. Kan kami ku aing dipangmarokeun. Bapak keula ku sia. Hati-hati. Dalem. Oh, geus lah. Lu cik balik atuh. Ah, Eta duit geus meunang hangi tah udah deket ka batuk bau gitu udah teh. Gegna najis hati-hati jeung isu teh. Isu Isu kan dewe ka dieu deui nagih. Oh, jor. Nagi bereskeun pondasi teh cumur sia gali. Mau di mana geus ya? Yuk gerak.